Karakter Topeng Putri merupakan simbol sifat baik manusia yang halus budi pekerti. Topeng Rahwana merupakan simbol sifat keras manusia yang dipenuhi oleh nafsu angkara murka. Iya. Dulur-dulur, kumpul.
Iya. Dulur-dulur batur salamur baraya balansa desa. Hayu rawe-rawe rantas malang-malang putu. Lestarikan seni budaya warisan tinini aki pepejeh kabalarea kade jati kasilih kujunti jaga budaya urang ulah nepikeun di aku kunagara dengeun menang boga lawan tapi teu menang boga musuh kudu ngainum ka waktu mi bapak kajaban tembongkeun hasil kreasi kula seja pamit pamit permios Iya. Ampun teuing Gusti aya di mana ye kuring mana batur kuring nilik-nilik kesan ngancik nyawang-nyawang kesan mulang diris eueuh bisi muteun hareudang eueuh pikir pasenana. Ampun Gusti ya pasihan kasempatan kuring hayang tobat pulang ke deui ka dunya. Iya. Topeng Benjang Kreasi dinamut. Ya, itu sedikit penjelasannya. Ada Iya, dua betul. karakter putri tentang kebaikan ya. Dari sifat di manusia. Yang kedua itu angkara murka itu dengan